para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pang beberapa mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna Kawin Katuyul. Mincak bagian kadua. Mangga wilujeng ngadangukeun mugi katampi kalayan kabingahan. Carios nyambung judulna Kawin Katuyul. Harita para mitra biuning keur nyaritaan Sardi. Ubuhan ujang mah keur meunjeungna bala kesenteng gede keneh tanaga. Lamun ku ibi malah meulaan suruh sakitu ge santang tu anggeus 2 poe. Coba ieu awak ujang meni seseg jeung arareusi, leungeun meni babaling-bingan kieu. Cek biuning bari nyabakan leungeun Sardi. Muhun nyambi kunaon awak abdi jadi badag bi padahal mah da teu patos rewog malih kamari man da sareng ibi teh. Salas kitu seep nanging awak abdi ngasa ngabadagan kieu bi. Tembak Sarji bari tungkul alak ilih kana awak sorangan. Balik-balik kanan kuru ketang disangka ku batur mah ujang teh cicing di dieu teh. Heuh siga nu ieu kurang dahar. Pan ari kitu mah awak ujang montok. Ka ibu Rama Cet Beni bingaheun. Sabari ibi ge bungah we ningali ujang montok mah. Ari sanyana mah yeuh montok jeung begang awak bantung kana pikiran ujang. Namun pikiran keur loba kabingung atawa loba kasusah sanajan robog dahar ge tetep we begang atuh. Kitu deui anu montok awak teh lain ku robog-robog teuing barang dahar. Pokona mah senang hate ti brasare. Da ujang ge ayeuna boga awak sakieu ngareusina. Tanda-tanda ti brasare. Kitu senang hate nu hartina ujang teh teu boga pikiran naon-naon. Ukur mikirkeun awak sakujur. Nan ibi mah nyapekeun ka ujang teh salila di dieu sing jujur, sing nurut ka anu ka anom sareng ka eneng. Dunungan bibi, dunungan ujang, sarua dunungan urang. Nu hartina mah ulah nyeun carekeun. Ngara diri ujang manyang dibikanya ahna samalah anom mah Ramana Cet Beni. Katinggalna ku bibi meuni kacidanya ahna ka ujang. Cacapangnya ujang teh sebutlah nah kitulah. Anak kukut oge meuni sarua jeung anak sorangan gitu. Cek biuning ngageletis ngomongan Sarji. Mohon bi ku abdi karaos pisan kanyana bapa sareng ibu di dieu. Dopami abdi henteu dirawatan di dieu mah duka kumaha nasib abdi dugi ka ayeuna. Mangkani abdi parantos teu gaduh ibu Rama, teu gaduh wargi pisan. Mun aya anu teu acan sugema kana hate teh bi abdi teh aya nyaeta. Cek Sarji nyaritana bari melenguk tungkul semu bingung. Acan sugema tina perkara naon ujang? Bi uning ngareret tuluy neuteub kana beungeut Sarji. Gacan sugema teh eta we abdi mah dialit hoyong tiasa ngaos pepeurieun abdi sakola henteu. Atuh tiasa-tiasa ngaos sakedik-kedikeun mah ulah dugi ka ilmu. Kangge di dunya teh teu nyangking ilmu akhirat pon kitu keneh. Payus abdi disebut sagala bolos torong oge bi. Tembak Sarji nyageuri. Oh jadi can ngarasa sugema ku perkara hayang bisa ngaji jeung Sarji teh. Disangka ku bibi mah can sugema teh dumi can boga papacangan sama Cet Beni. Bibi mah sanes eta nu dimaksud ku abdi mah bi bujeng-bujeng gaduh emutan hoyong gaduh papacangan. Sedeng da sareng sajawina ge diurus ku bapa sareng ku ibu di dieu. Abdi mah tetep ti kapungkur keneh ge hoyong tiasa ngaos bi. Cita-cita jeung kahayang ujang kadinya teh memang kacida alusna. Hiji cita-cita nu mulia da nya ketang ku ibi ge karasa ayeuna. Geus kolot kieu bodoh katotoloyo sakola desa baheula ukur saseret kelas 1. Geus diditah eureun kudu jadi kolot. Ibi mah inget keneh we tapi kakiwari caritaan jenatna nu jadi indung keukeuh sakola kudu eureun. Pokna sanajan diteruskeun ye keur awewe mah tetep engkena lumpat ka dapur keneh moal jadi menak moal jadi pangkat nu matak geus ayeuna mah urang urus pakaya cenah jeung emak bi bakal dahar urang cenah kitu kaburu babi dikawinkeun ka batur salemur atuh kana gaji komo teh nyaho alip bingkang acan. Ayeuna ujang boga cita-cita kitu keur ibi mamilu atoh ku ibi didoakeun pisan sing junun kana diajar ngajina sing kapetik hasilna ka ala buah napi bakal ujang keneh engke ka hareupna. Cek bi uning milu bungah ku ayana Sarji keukeuh hayang bisa ngaji. Ya mudah-mudahan we pidu ati ibi sareng kaalaman ku abdi. Mun di mana di dieu nu sok ngawurukan kana ngaos bi. Duka teuing atuh ujang lah. Salila bibi di dieu aya 18 tahun can pernah ngadengi sakola agama. Lamun di lemur ibi mah loba anu sok ngawurukan kana ngaji teh nya madrasah ari di kota mah jarang. Di lemur abdi ge aya madrasah bingung sesah sasanggemna ka bapa sareng ka ibu. Make jeung susah sagala anu susah kumaha kitu. Cek bi uning ngareret deui para mitra. Mun sesah sasanggemna teh bi bilih bapa sareng ibu teu ngawidian we.
Nang abdi hoyong kayang pisan hoyong tiasa ngaos teh. Tema Sarji ngarasa bingung nyaritana kanu ngarawatanana. Tong make susah-susah pok da cacarita we ka Ibu Rama Cep Beni. Rek diidinan rek henteu ge ari geus cacarita mah tuh. Atuh kaidinan bae laksana ku Jang Sarji. Atuh henteu kaidinan bae ulah maksa. Kudu kawas Ibi kumaha nu jadi dunungan. Ti heula ge basa lebaran raya gung Ibi hayang balik ka lembur. Ari teu diidinan mah teu maksa, tapi ari isukna mah sabada lebaran raya gung idinan. Atuh Ibi bisa balik heula ka lembur nempo barudak. Sajabat ti kitu make di bahananku sagala kunen. Sajeuleun boro-boro bae boro-boroeun barudak di lembur. Jang Sarji ge nyarita teh sing nyanya ngalah dia. Hai-haihan diajar ngaji mah kudu bener-bener nyaritana kanu jadi dunungan. Mun angke mah tos salse bade sasangem we ka ibu sareng ka bapa. Manawi anjeunna ngawidian, ceuk Sarji rap di kaos deui sabab ayeuna make sangna geus tuus. Holoyong Sarji nyokot piring tina rak tuluy asup ka kamar makan ngalaan sangu jeung deungeuna teu geus norojo di kaluar ti kamar makan. Bitos doang bi. Geus Ibi mah pe ka kadinya geura dahar. Tema Bi Uning kolosot turun tina babalean. Tuluy ngaleos kaluar rek nyaitan popoean bisi marurag. Ongkohan sapopoe-popoean geus gararing. Geus aya kana samingguna sabada Sarji carita ka Bi Uning. Yen manen hayang diajar ngaji teh can pokene bae. Mal bebeja ka Paganda jeung ka Ibu Julaiha. Sigana nu asa-asana keur sieun teu diidinan atawa sieun dicarekan. Sedeng hate mah mereyeng hayang bisa ngaji. Tapi lila-lila Mas Sarji lah-lahan maksakeun maneh rek cacarita kanu ngarawatanana. Ceuk pikirna asa piraku teu diidinan dalin rek ngalampahkeun teu bener. Pas sore harita kabeneran hade poena langit meuni beung ras taya aling-aling. Angin ngahiliwir matak seger karasana kanu keur nari ismah dina teras. Taya lian Pagana jeung Ibu Julaiha pamajikanana. Aing papa ari mamah mah geus tilu poe ayeuna ngabandungan Sarji asa beda tinu ka tukang-tukang. Kunaon budak teh jadi kitu nya? Ceuk Ibu Julaiha nu ngaran ngajak ngobrol. Asa beda tinu ka tukang-tukang kumari mamahna. Nah kumaha kitu? Ceuk Pagana bari malikeun koran anu keur dibaca. Nya eta we kasebut asa beda ti ka tukang-tukang teh ayeuna mah sok minum katingali hulang-hulang. Geus sian bak sok dikukuprak bae pan biasana mah. Isuk keneh bak geus pinuh dipangeusiankeun ku manehna. Ngepel sore isuk ayeuna mah ngepel ge sakali kitu ge mangkukna. Kamari jeung poe teh teu katingali ngepel. Sajabat ti kitu sok daek mimilu ka Beni kana motor. Geus ngarasa teu betah kitu cicing di dieu atawa ngarasa capek sok di titirahan. Mun ke mah yang nyaho tanya ku papa. Jeung Benina hasaritaan lamun teh ka mana-ka mana teh ulah sok mamaos Sarji. Jadi engkena bisi terus resep ulin tibatan kana pagawean mah. Tanya kitu lamun barudak geus katungkulkeun resep makana ulin. Engkena teh sok terus ngaganggu kana segala rupana. Buktina si Beni katungkulkeun ku ulin. Ngadul kana ngapalkeun teh. Makanya waktu ujian geus deukeut. Matak si Beni ge perlu dicaritaan ku papahna dari caritaan ku indung malah. Sok tarapati diperhatikeun sigana teh acuh we indung ngomong teh. Siga nu heuh diregepkeun padahal asup ti ceulik kenca kaluar ti ceulik katuhu. Si Beni kudu diomongan kumaha ari mama. Ceuk Pagana bari nundak koran kana meja. Nya omongan we si Benina lamun rek indit-inditan ulah sok mamaos Sarji. Kitu maksud mama teh. Sabab Sarji sok loba digawe di imah jeung karunya dewe atuh ka Bi Uning ripuheun teuing. Mana nyeusehan, mana ngistrika, can masak jeung sajabana. Kumaha lamun Bi Uning berak gering ripuh. Meureun ripuh urang teh kana barang gawe, pan urang keneh susahna. Basa kamar ieu Bi Uning kungsi kata Rajang Plu menang 3 poe. Kapan mama ripuh barang gawe, ampir-ampiran rek berak gering. Ngan hari teh ge untung aya puyer. Dibere puyernya lumayan we sakitu mah. Gancang cageurna. Oh keun bae tong make dicarek budak ulin malah hangke ge bisi boga rasa disungkeut ku kolot. Akhirna ngeupe meuneun sagelambung. Ceuk Pagana tuluy turun kaburuan ngadon luntang lantung di buruan. Tuh najak itu bapana si Beni malah. Kita ngomongan teh kalah nyebutkeun bae kumaha lamun ceuk nu jadi anak sakolana kaganggu. Atawa cacampuran jeung barudak nu teu barale ngadon ngaruksa ka ngaraksu kana inum-inuman. Meureun jadi kolot keneh nu erana teh. Da eta si Sarji ku itu teh make daek wani lah dibawa ku si Beni. Teu kitu sok manehna ngajakan ulin ka si Beni. Heueuh lamun teuras manehna geus teu indung teu bapa masih balik ka lemurna. Sabab aya di dieu ge lah. Sok sieun mupujukeun teu bener ka si Beni. Ceuk garenang Ibu Julaiha.
Akhirnya nyalahkeun Sarji keur kitu torojol Beni anakna keluar bari heheotan norotot. Mama, bapak ka mana mah? Cek Beni bari ngajanteng deket lawang. Rek naon nanyakeun si papa bari na oge. Ibu Julaiha malik tuluy ngencerong. Biasa lu mah. Pokona mah artos mau ge lah nya. Cek Beni alangah elengeh kawas nunggu masep. Biasanya rek indah duit. Wah, udah jelas malah mau pati-pati Beni narusin papa. Lamun cai pangabutuh mah. Dan nungguin ke mama ira teuing masihan atuh mama mah tara geuning. Heula. Mending ngaleungit pisan Beni. Ira aku mama tara dibere duit, diajar ngaleungit budak teh nya. Cek Ibu Julaiha siga nu amak. Beni geus ngaleungit mah mung lamun Beni engkeur artos ka mama teh paling dipasihan ukur seseret 1.000 perak. Cukup naon mah tuh mah 1.000 perak teh mah. Kana baso ge lah, gua mangkokeun. Yang dibere sabaraha tuh? Nah, cocok kape 5.000 mah 10.000 mah sebab Beni sok seur keperluan itu mah. Nya bapak maneh tukang ngarubuan duit gitu. Ngababarikeun minta duit 5.000 10.000. Rek sakola mah teu kudu gede-gede mawa duit, 1.000 perak ge cukup samalah. Bisa kabawa deui sabare. Nah, cukup sote lamun Bani jajan sorangan da mah. Sok ning babaturan tuh mah. Di tengah jajanan ke babaturan kumaha ada Beni era, sabab Beni teh sok di jajanan ke babaturan kumaha ieu mah. Rek babaturan ulang tahun mah. Itu masihan kado pisan da isin atuh mah kumaha mah. Tema cep Beni bari ge diuk tuluy baeun. Paribasa babaturan rek ulang tahun. Eta mah ngadon poya-poya we meureun nya. Oh, bawanya paribasa mah nyam samak tuh mah neutekan bari motongan. Cek Beni anggur ngaheureuyan kan jadi indung. Aduh mah sekali mah tuh mah 10.000 mah. Di mana ieu mah duit 10.000 teh memang di mana atuh Beni? Oh, mama tuh lah. Mama tuh pugu mama. So tuh mah. Naon ti mama teh Beni naon? Bakal ke Beni. Kapan aya mah teh sakola Beni teh rek ka mana atuh? Mun teu sakola ada minggu aya mah Beni periugi ku artos rumah periugi rencana ulang tahun. Kenaon mereka duit bae atuh lah aya wae nya. Nu keur kaperiugian Beni mah tuh mah atuh stay di kantong Beni mah. Kumaha sur Beni pokoknya malah nya tuh Beni bade ieu nya mimirsan di kosong pisan. Pokoknya mah kumaha Beni we bade di ngomeser baso pake nonton. Bade mama we dipasarkeun ku papa kapan. Padahal saya di mama mah kumaha mama bade dipasarkeun naon-naon ge mama nu ngatur. Beni ge kitu mah. Cek Beni malikeun. Gampang urusan duit mah Beni. Dari mama rek aya picaritaeun heula nya ka Beni. Pokona mah rek anu ditanyakeun. Ari Beni setiap ngajakan Sari sok ka mana wae. Nangadon pelosiran ka kota atau diajakan nalajo film? Cek Ibu Julaiha nanya bari neuteu. Nya sewaktu-sewaktu Beni sok diajak nonton ke bioskop mah, sewaktu-sewaktu sok di celana kanjang ka ieu rerencangan Beni. Bari itu kumaha teu kenging bilu Beni sarangan sang Sarji. Lain teu meunang ulin ngan kahayang mamah malah mun rek ka mana teh ulah sok ngajak Sarji. Kunaon mah ketika ngajak Kang Sarji segala mah. Lain kunaon kapanyaho yeuh. Sarji teh sok loba gawe di imahna ngabantu-bantu di uning. Sajawati kitu mungkin abis itu tumaneun maning resep ulin cul kana pagawean di imah. Eueuh gunana mah daek ngarawatan si Sarji. Ari teu ka arah tanagana mah sabab jelema teh teu ngeunah dagingna. Manasinakeun ukut hayam bisa kadahar dagingna atawa lamun aya hayam bikang nogna. Tayeuna aya buktina, ye Sarji rada kurang suhud kana barang gawe. Biasana isu keneh geus pinuh dieusian ku manehna teh ieu bak. Atuh ayeuna mah rada ngedul, ngepel sore isuk ayeuna mah sageus minang dibawa ku Beni jadi robah. Tah kitu nu matak geus diseret ayeuna mah. Lamun rek ka mana ulah sok momoa Sarji. Mungkin ulah dibere wani teuing, sedang jelema anu sok dibere wani teuing teh engke sok ngalunyak. Rek ini-initan mah luas leos-leos sorangan ulah mau batur da imah bari oge. Cek Ibu Julaiha rada ngagelendeng kanu jadi anak. Sedeng harita Sarji parem rek ngelapan kaca di hareup. Samalah geus rek kaluar pisan bari ngibir-ngibir elap kulantaran ngadengi Ibu Julaiha geger dengan nyarita. Sarji ngarogo tuluy ngadedengekeun ti jero. Udah watos mah. Salila di dia teh can pernah pisan jalan-jalan. Sudah kali-kali mah di cana ku Beni. Ulah ngotok ngobo we mangkani. Anya teh kasebatos dewasa sami sareng Beni. Tangtos we atuh. Anya ge hoyong liar kaos batur. Moy
Gunula dihalang-halang anjeunna teh mah. Da teu ngamun teh teu ngabang ngagang barung sidang ka Beni atau ka Mama. Harunya Beni mah ka manehna teh mah. Ieu ngulah cicingeun teuing. Tema Beni mang menangkeun ka Sarji. Kalawan nyebutkeun karunya sagala dume eta Sarji geus teu indung teu bapa samalah teu boga baraya-baraya acan. Ari batur di pikarunya, ari indung sinaripuhnya. Nah Beni jadi kaliru kitu, ya Beni lamun hade dicaritakeun mah ku ayana Sarji dirawatan di dieu teh. Lain wubuh senang, ka mamahna malah masana mahan beban. Nya kudu diparaban, nya kudu dipakean, sedeng mikirkeun kaperluan sakola Beni ge. Anu sakieu jangarna mamah teh. Hayo ayeuna si papa ngaron ngarawatan anak deungeun-deungeun. Peda eta akina baheula katabrak ku si papa nepi ka maotna. Bari cenah akina nitip-nitipkeun incuna nya teh si Sarji. Lamun mah teu sieun mah ku papaseaan mah jeung papa lah geus hayang sida balik we ka lemburna. Ngan si papa we teu boga pikiran teu ngaraskeun ka mama. Sok itu biuning geus 2 poe ripuheun ku pagawean. Mana nyeusehan, mana ngistrika, nya masak, acan ngepel jeung geus sian bak. Biasa nu ngaisuk sok dieusehan ku si Sarji teh. Kapadena geus 2 isuk ku biuning. Kumaha lamun biuning bakating ku ripuh brak gering. Mun urang-urang keneh nu ripuhna. Mamah ripuh barang gawe meureun ngilu itu ieu jeung sajabana. Ibu Julaiha keukeuh nyarek ulah sok memawa Sarji. Atuh puguh Sarji ngalenyap ku ngadengena caritaan kitu ti Ibu Julaiha. Hate Sarji timbul ngeurik teu sangka bakal pinanggih deui para mitra jeung jalan pitu ngaraeun. Nah, tu nasib hirup aing bet jadi kieu. Disangka marek manjang we diri aing dipikanya ku ngarawatan. Tapi ayeuna aya basa kitu ti ibu, aing teu meunang dibawa ulin ku Cep Beni. Padahal aing teu maksa hayang milu ulin ka manehna. Ngan kumanehna dipaksa kudu milu bae. Ari teu digugu sok sieun amak ongkohan diri aing kasebut nurut. Ari ngagugu kana kahayangna Cep Beni kitu buktina. Heueuh kutan kieu ari jadi jelema nurut. Jelema nu hirup nu gelis nyatang pinang. Bari eueuh kaboga sok teu boleh sagala salah. Aya paribasan teh semplek nincak semplak. Ayeuna aing rek maksakeun cacarita we sakumaha nu dicita-citakeun aing hayang diajar ngaji. Didinan syukure tan dipentah teu bae tetep aing rek maksa tibatan aing cicing di dieu bari kuliah manggih pika nyerieu. Kitu geurentesna hate Sarji. Make boga cita-cita rek ulur tinu ngarawatan nu dipake dadasar keukeuh hayang diajar kana ngaji. Waktu Ibu Julai jeung Cep Beni ya anakna guntreng kurunyung pagana nu tas luntang lantung di buruan nyamperkeun sarta nanya. Harita pagana tuluy nanyakeun, "Ngawarangkong naon ieu teh inung jeung anak katinggalina mun aruplek pisan mah?" Ceuk pagana gek diuk dijireun Ibu Julaiha pamajikanana. Kumaha eta tos nyaritakeun Beni, kumaha teh dicarek ulah sok ngajak si Sarji. Sabab manehna teh sok loba gawe di imah ongkohan karunya we kabi uning ripuheun teuing. Geuraheun sifat jelema anu geus kautungkulan resep ulin sok poho kana barang gawe. Mungkin teh sok terus hayang ulin siga nu teu garna cicing di imah. Ceuk Ibu Julaiha ngajelaskeun caritaan tadi. Keun bae sakali-kalieun mah dibawa liar ku Beni atuh. Ulah sote ngapoe ari kitu mah ukur saminggu sakali. Teu naon-naon eta saminggu 2 kali ulah dicarek da moal nyusakeun kanu mamawa kudu diganong sagala. Cek paganda siga nu mang meunangkeun. Aing ku perkawis moal diganong ngan dicarek sote ulah diajak ulin teh di situ tumaneun. Hayong kena resep ulin mung barang gawe. Nangukut maneh teh sina jadi tukang udah ablu kitu. Deuh mun manehna teu manggih ka kenalan barudak baragajul kumaha lamun boga kekenalan jeung anu teu aleucereug. Heuh manehna kabawa teu eucereug. Kapan saha nu erana tangtu nu aya di dieu meureun. Nu mata keur Beni lamun rek ka mana-kamana teh sorangan we tong mawasi Sarji. Keun we manehna wasina cicing boga pagawean mantu-mantu biuning. Cek Ibu Julaiha tetep nyarek mamawa Sarji. Moal tuh aing mama serius lah. Mainna Beni bade karencan heula mah. Cek Beni bari ngorejat nangtung. Sok mah bili telah teuing mah. Pokna bari namprakeun dampaleun nu maksud menta duit. Naon ari Beni? Mama mah kalau naroskeun deui. Kapan tadi Beni mungkin artos kau ngagali kado ya rencana ulang tahun. Sabaraha tuh Beni? 5.000 tuh mah 10.000 lah tuh sois-sois. Tuknya. Sok jeung pikiran barang penta teh.
Oh 5.000 mah 10 atuh Mitra sadaya nyebutkeun 5.000 aya 10 boro-boro 10.000 2.000 ge bijeung aya cekap kana naon atuh mah 2.000 mah galikeun kana bensin ge cekap 5 litereun Racan kau kado sapira aku beni kan ulang tahun naon teh ngalegogo naman mah era tuh kurang rencangan sore rencangan minta ongkohan kesebat anak direktur tapi itu kabeli kado-kado acan apaan papa sareng mama nu isina teh pokoknya Beni pinter ngomong bari ngaderet ka bapana berewe kadinya tuh 5.000 mah ganeng lah main buru-buru ini cek pagana sur bapak ge 10.000 surna apa 10.000 Beni 5.000 ge teuing lah cokot heula di kamar tadi sadian keur mayar redeng tadi nama Ibu Julaiha bari ngorejat nangtung saik nyokot duit di kamarna ngadenge kitu Sarji gancang ngaleos sabab sieun kapergokeun ngintip kudununganana bus Ibu Julaiha ka jero kebat ka kamar nyokot duit tina lomari teu sakumaha lila geus torojo deui song ngamikeun duit salamar 5.000-an ya Beni stong tumpah peta deui moal tuh mah ada kong bensin kumaha mah di papa tuh kong bensin apa 5 liter cek Beni ngerobokan minta duit di kabapana keur meuli bensin semenit itu dia isi jalur daya 2.000 ta Beni tah cek pagana teu loba carita deui ngasongkeun duit 2.000 perak ongkohan pagana mah kacida ngogona ka Beni bubuhan boga anak ngan hiji-hijina geus narima duit mah cenah jut Beni turun tuluy ngahirupan motorna kada Beni ngajalankeun motor teh ulah sok buang aksi main kebut-kebutan Gusti Laka mah moal batur nu ngarasakeun cek Ibu Julaiha manghariwangkeun sababnya cek Beni sok ngebut bae waduh mah kalem dari Bandung mah tema cek Beni terus init kana motorna weuteuh keneh dadakuna mah rek kababaturan ulang tahun pada rek persiran jeung bebeureuhna anak ajengan katelah Nyimas Tuti Rit 10 menit sacinya cek Beni torojo Sarji kaluar ti imah nyampak pagana jeung Ibu Julaiha keur tinjarentul keneh di teras Ret Ibu Julaiha ngareret sarta nanya di barung ku rupa beungit nu semu kuraweun rek mana Sarji anu ka mana-mana Bu nu metos ngelapan kaca lomari tema Sarji nyarita bari tungkul semunu sieun rek naon atuh kaluar Ibu Julaiha nanya deui siga nu kasieun Sarji nuturkeun cek Beni bari aya pisan meueun ka ibu kali ka bapa tema Sarji bari ngareret ku juru panon ka pagana aya picaritaeun urusan naon Sarji sok atuh diuk aya picaritaeun mah cek pagana gek dariuk deui urudud Sarji nari kursi dikatukangkeun rada anggang ti inung bapana cek Beni mawi kieu Pak oge ibu langkung ti payun mugi apa kali ibu ngapunten ka abdi biaya cariosan itu sapagodo sareng penggali apa kali ibu abdi teh kapungkur keneh ngagaduhan maksa doyong eta cek Sarji nyaritana semu ngageter kalawan siga nu budak ngedalkeunana hayang naon Sarji hayang kawin atau hayang kalemur cek Ibu Julaiha miheula ananya sanes hoyong nikah atau napi hoyong kalemur bu nanging abdi teh kapungkur malih mah dikawit aya keneh pun aki ngagaduhan cita-cita hoyong diajar ngaos pangimut abdi pupeulieun ti ahli sakola henteu atuh tiasa-tiasa ngaos ka ngopi bekeleun abdi ulah dugi ka abdi bolos tong pisan Bu tumali kitu mugi apa sang ibu tiasa ngawidian kana maksad abdi nu parantos di cita-cita ti kapungkur tema Sarji terang-terangan ari keur ibu mah moal nyarek wanita Sarji eta mah gumantung kana pikiran sorangan cek Ibu Julaiha teu bisa mere putusan sedeng hatena mah atoh Sarji boga cita-cita teh tapi lain atoh kusua Sarji aya kahayang kana ngaji ngan atoh supaya eueuh di dinya sababoga rasa sieun anakna dibabawa teu bener ku Sarji jadi manehna yang diajar ngajinya pagana kakara nanyakeun sumuhun Pak supados abdi ulah bolos drong teuing we teu gaduh pangartos tema Sarji nyaritana tetep bari tungkul lain eta di mana rek diajar ngajina jadi mah wis sakola agama atau madrasah aya ge pasantren jarau di luar kota jeung moal bisa pulang sopoe pasti kudu tetep cicing di pasantren nyari teras masantren marupina moal abdi ge sanes ku perkawis moal tiasa wangsulna mung tangtos sakedik ageng ari masantren kedah gaduh bekal mung
bade diajar ngaos di lemur we margi di lemur ge aya madrasah malih mantu tebih ti rorompok pun aki mun kahalangan ku kebon awi bisa balik lamun diajar ngaji di ditu mah ji rupina tiasa apa jalaran teu patos tebih ti dieu kana angkutan kota ge mung Rp150 nya nganu ngapoe kudu boga ongkos sapoe ge bulak-balik geus 3.300 perak lamun di ditu aya keneh imah aki geus we saminggu sakali ka dieu mah ngarah teu hamur teuing ongkos cek Ibu Julaiha sigan singgah mere duit ke ongkos sapoe 300 perak teh para mitra sadaya ngaso heula ngaso kumaha atuh para mitra komentar na paganda sabada ngadenge carita anu jadi pamajikanana ari kahayang apa mah tong make nganyerek di ditu sagala ji sanajan aya keneh ge imah tinggal tinu jadi aki geus we balik ku ngapoe kadar eta ongkos sapoe 300 perak keun bae tong make jeung pikiran teuing ari keukeuh jeung keukeuh Mas Sarji yang diajar kana ngaji ceuk pagana tetep ngabela Sarji eta papa masuk ngagampangkeun wae sagala-gala teh kawas nu babari we ngarah duit teh nya hitung we sapoe 300 perak 10 poe 3.000 sabulan 8.000 acan keur bakalna bisa yang jajan di jalan geus we cek ibu mah saminggu sakali ka dieu Sarji ngarah teu amur ongkos duit 8.000 lumayan beulikeun kana pakaian ngarah cukup pulsa seteleun jangan biuning ripuheun ku barang gawe apaan ceuk mamah karunya cenah ka biuning lamun pagawean teu kabantu-bantu ku Sarji ceuk pagana ngarere lah keun bae pagawean nu entengna mah ku mamah dibantu geus teu kaduga sote nyeusehan jeung angkat jungjung samodeng istri ka atawa popoe malah piraku teu kaduga atuh masak sok barang-barang aja jeung biuning nya teu naon-naon ari kitu naman mah ngan di mana mamah ngarasa ripu ulang nganahan ka papa Wios apa atulah wios meski upami kabujeng bae tangtos jadi pokok namanya lah ku abdi sadayana didamalkeun atuh kabujeng wae dihanyingkeun dan naon abdi sareng biuning sasarengan para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng kumaha atuh para mitra Sarji sabada ngadenge pacenta-centana antawis pagana jeung Ibu Julaiha harita Sarji tuluy nyarita bios atuh palah kabujeng we abi wangsu ngadinten jalaran hawatos ka ibu sareng ka biun teu we atuh aya ngabantos-bantos padamelan pamit kabujeng tangtos abdi bade monok pirompok pun aki we ceuk Sarji para mitra sigan ngarepehkeun kana carita Ibu Julaiha labab diem lamun diturut hayangna pagana pasti kana papanjangan pareaya omong nyari kahayang bapa masih bisa balik ku ngapoe ji da diajar ngaji mah moalilah salilah samudaya sakola biasa paling ya ukur jam-jaman atau sajam setengah lah sedang sakola mah seutikna ge 3 jam eta irare kalemurna upina enjing we pajalaran mah parantos siang sareng acan wawartos ka Cet Beni dianyina icaleun tema Sarji geus gilig hayang diajar ngaji ti baheula ari katamah-tamah tas ngadenge caritaan ti Ibu Julaiha atuh keur Sarji asa manggih jalan oh isukan bebeja heula ka Beni bisi manehna leungiteun mangkaning Beni nu sakitu layeutnya jeung Sarji ngan baba teh pepeujeuh ka ayeuna ka Sarji lamun diajar ngaji sing bener ulah dicampuran ku heureuy kaduana kudu ngaregepkeun kana pitua-pitua ti ustad atuh katiluna di mana Sarji geus bisa kalawan geus lancar ngaji omat ilmu nu geus kacanggih ku Sarji ulah dipake kana jalan teu bener sabab lamun urang geus boga ilmu atawa pangarti heug dipake kana jalan teu bener akhirna sok manawa ka diri sorangan nu hartina ilmu teh ulah disalahgunakeun ulah salah ngalarapkeunana samalah di mana geus nyangking ilmu kudu bisa diamalkeun ka batur ngarah jadi manfaat keur diri sorang-urangna sakitu we amanah ti bapa mah omat kudu diperhatikeun ku Sarji da bener jeung bageur mah ganjaranana lain keur batur tapi tetep keur Sarji keneh cek pagana ari Ibu Julaiha harita ngaleos ka jero sigan embung ngadengekeun kana carita anu jadi salaki
mugi-mugi we Pak amanat ti Bapa tiasa dilaksanakeun ku abdi. Kain langkung ti payun abdi nadapi doana ti Bapa kalayan ulah kirang-kirang ngahapunten we ku abdi teu boleh direrepot. Ceuk Sarji menta dihampura ka pagana. Uguh we ku Bapa ge didoakeun Sarji. Ngan tetep Bapa amanat ka Sarji sing bener-bener diajar ngaji kalawan sing akur jeung babaturan di ditu. Ulah nyieun carekeun kudu ngarumasakeun Sarji di henteu teu ge. Geus teu boga tuturkeun anu matak. Ku Bapa dirawatan ge karunya ongko Bapa inget kana amanat ti jenatna Aki Sarji waktu baheula rek maot katabrak ku mobil Bapa. Jung ayeuna mah geura barang gawe ka ditu be bantuan bihuni. Bapa terek ngalantung heula ka jalan barek meuli rokok teh bisi. Ibuna nanyakeun mah Bapa bejakeun keur meuli rokoknya. Cek pagana mungkas wangkongan bari ngorejat nangtung. Mangga Pak, teh Sarji manehna ngolesel tina kursi. Jut pagana turun tuluy ngaleos cacarita marek meuli rokok ka jalan. Sedeng Sarji teu buru-buru ka jero kalah ngajanteng bari ngagerendeng jero dadan. Alhamdulillah. Aing kaidinan ku pagana laksana aing mah cita-cita aing hayang diajar ngaji teh. Boro tadina mah ngarasa singgah rek pok sieun teu kaidinan. Ari heugi dinan pisan perkara balik ka dieu kitulah kumangkewe. De daek we balik teu daek we cicing we di lembur sabab itu ge pasti aya keneh imah nu jadi api. Cenah eta urusan dahar kumabehna we piraku jelema hirup teu dibarengan jeung milikna. Matak naon keur dahar sadirin aing mah buburuh macul di lembur. Begitu aing sagawe-gawe di imah ustad. Hitung-hitung aing hapekeun beuteung. Kitu dina gerentes hate Sarji. Geus kitu mah Sarji ka jero deui kebat ka tukang. Tuluy barang gawe ngelapan piring utas dipoekeun kalawan sawareh mah disimpen kana lomari. Kocapkeun para mitra subuh kene Sarji geus tangina sudang sabala geus kacai sagala. Balek dicai tuluy meresan pakaian di wadahan kana jingjingan. Sapotong ge unu ditinggalkeun harita teh para mitra sadaya ceuk pamikirna bisi terus cicing di lemurna. Rengse meresan pakaian jeung disalin koloyong Sarji kaluar ti kamarna. Bari mawa jingjingan dieu siku pakaian aya kana 4 potongna. Barang tepi ka patengahan nyampak pagana jeung Ibu Julaiha keur ngaropi di patengahan. Geuning menitangina Sarji narek indit ayeuna kitu ceuk pagana bari ngarere. Nuhun pas bedos ti isre di jalan apa? Tema Sarji gek diu. Engke atuh berang rada berang kaos nu jauh we maneh mah. Pira ge ti dia ka lembur moal kungsi sajam. Kenapa itu apa? Eta meureun ngara datang ka ditu teu beurang teuing. Saur datang ka ditu teh mau ujug-ujug prak ngaji tang tue kudu cacarita heula ka ustad dari ditu. Ceuk Ibu Julaiha mairan siga nu hayang buru-buru Sarji ini. Laras kitu bunu dimaksad ku abdi ge tangtos bade nepangan heula ka ustad. Kalayan bade sasangem heula. Dupi cepeni parantos gugah kitu. Tema Sarji manehna hayang buru-buru init bari ngareret ka lawang kamar Cep Beni. Teuing da can panggih jeung ibu mah sare keneh meureun. Ceuk Ibu Julaiha. Siga nu ngahalangan ulah tepung heula jeung anakna. Sabab anakna sieun ngajajabkeun. Keur kitu torojo Cep Beni geus saged make pakaian seragam rek sakola. Renta Kang Sarji, saged kitu mangajingjingan segala. Mereka mana kitu? Tanya Cep Beni semunu heran sabab manehna can nyahoeun Sarji rek ngadon ngaji di lemurna. Mawi Cep akang teh bade diajar ngaos we di lemur tumali kitu bilih akang rada telat. Tiditu ulah kirang-kirang ngahapunten bireh ku akang sok direrepot. Tos kantenan ari ka ibu kalih ka apa mah. Sajabi ti kitu nadapi duana we Cep mugi-mugi maksad akang tina kanan. Jalaran akang teh ti kapungkur keneh hoyong diajar ngaos pupurihun sakolah henteu. Atuh kitu mah akang tiasa ngaos ulah bolos strong teuing Cep. Tema Sarji bari neuteub ka Cep Beni nu keur ngajanteng dina lawang kamarna. Namun kakak ngadeng ayeuna Kang Sarji arek lembur. Atuh da ka di moal Kang. Tangtos we ka di mencep mungdu ka iraha-irahana mah teu acan tiasa ditangtoskeun. Tema Sarji luk tungkul. Ari ku Bapa mah dititah balik ku ngapoe Ben. Ngan teuing ka naon teh bisa henteuna Sarji balik ku ngapoe da cukup jauh atuh ka ditu teh. Itu atuh Kang Sarjinya sina balik moal poe sebab abdi asa leungiteun ari teu aya Kang Sarji mah lah. Ceuk Cep Beni siga numbung papisah sabab geus teu asa jeung jiga ka Sarji teh. Buka Cep kumang kewe upami teu capek tangtos akang bangsul tiap dinten. Upami saminggu sakali atau nepi saminggu 2 kali mah tangtos akang bangsul. Nanging kitu ge kumaha kawidian ku Pak Ustad di ditu we. Tema Sarji.
Tukang abdi teu tiasa makelan naon-naonnya. Sawios encep utamina mah da piduhana we ti sadayana. Jajabkeun heula atuh ku Beni ka terminal. Moal 10 menit kana motor mah. Cek pagana para mitra tetep boga rasa karunya ka Sarji. Moy bana kempes bah. Beni bade ngantosan disambut ku rencangan. Keun mah atuh teu dijajabkeun ke sapaleun ke terminal mah lain. Cek Ibu Julaiha tetep ciga duka sieunan. Sangkan Beni ulah daek ngajajabkeun. Sawios ceplah ulah ngaganggu mangkaning bade angkat sakola bilih kasiangan. Datos apa ka terminal mah muhun Pak oge Bu abdi teh bade mios ayeuna we kalayan da piduana ti sadayana. Sajabi ti kitu ulah kirang-kirang nya ngapunten ku abdi direrepot. Cek Sarji bari nguniang nangtung. Pek we ku bapa didoakeun sing salamet di jalananya. Kalawan sing suhu diajar ngaji ngan kade poho kana amanah ti bapa nu kamari geus dicaritakeun ka Sarji. Sok atuh mah bikeun kadinya keur ongkosna jeung keur bakal di jalana. Cek pagana para mitra kusiwel Ibu Julaiha ngodok duit tina pesak utangna. Nu gedena 5.000 perak sok dibikeun ka Sarji. Ieu ji bayah nanya lain ibu teu hayang mere nu gedenya. Boga duit ngan sakieu-kieuna, kabehna boga 10.000, kamari dipentak ku Beni 5.000. Eta ge tadina mah keur persediaan mayar redeng ieu teh. Atur nuhun atuh Bu ku abdi ditampi. Tema Sarji ngarawatan duit tuluy dipesakan kana pesak calana nu tukang. Geus kitu solongkrong sasalaman heula ka pagana jeung ka Ibu Julaiha kitu deui ka Cep Beni. Cep mah ngadu permios, Sarji bebeja deui ka Cep Beni. Jeung tukang didoakeun ku abdi sing salametnya. Hampura abdi teu tiasa makelan Kang nya. Tema Cep Beni bari patarema dampaleungeun jeung Sarji. Sawios Cep nyuhunkeun piduana we. Cek Sarji tuluy ngaleos kaluar ti imah. Ju turun kalawan teu ngareret deui terus ini trek ngajugjug heula ka terminal. Sanajan ti imah pagana ka terminal rada jauh oge. Keur Sarji teu daek kana beca manehna mani keur leumpang. Sabab rek kana beca teh ngarasa lebar bisi eueuh keur bakal dilembur. Datang ka terminal celak tumpuh angkutan kota kalawan teu sakumaha dilageus ini. Harita Sarji sajeroning keur ari dina aya dina angkutan kota. Hatena mah ngarasa bungah campur ngeri. Ari bungahna dumeh rek ngalaksanakeun cita-citana hayang ngaji. Ngerik naras inget kana caritaan ti Ibu Julaiha. Tapi najan bari jeung kitu ku Sarji teu dipake pikir teuing. Malah dianggap hiji hikmah pikeun dirina kalemeng kaayaan di lembur asa kacipta. Ras inget waktu keur leutik manehna kungsi ningalikeun keur ngaji di madrasah. Waktu rek ngarit jukut keur para marmot. Sakapeung lenyap inget ka jeunatna nu jadi aki katingali keneh waktu ngajoprak katabrak ku mobilna pagana. Astagfirullahalazim. Sarji istighfar bari ngusapeungeut sabab ngalamuna ampir katalanjuran. Nu teu karasa di jalan Sarji geus tepi kero nitah eureun muka supir. Reg angkutan kota eureun sarta jut Sarji turun. Tuluy ngalewas mapai jalan rondaan bari ngajingjing-jinggingan. Nu dieusi ku pakean maksudna merek ngajugjug ka imah akina. Barang tepi kalembur Sarji ngarandeng, malah ngahuleng tuluy rarat-reret siga nu setengah ngimpi. Sabab imah akina geus eueuh kari tanahna we sacangkewok kitu ge barala pinuh ku jukut jeung Ali Musa. Geuning imah aki teh eueuh ayeuna mah moal aing sasab kitu. Pira aku make jeung sasab sagala da inget keneh imah si aki teh di dieu. Sabab ieu tangkal nangka jeung alpuketna mah aya keneh geuning ieu teh. Lamun nya teh mah imah aki di dieu, ka mana atuh mun eueuh bangkarak-bangkarakna acan. Lain ngaduruk atawa rugrug dumeh imah geus kolot. Cing rek nanyakeun lah ka Mang Satna Sapnan, sugana aya keneh bari manehna ngaku ka aing. Kitu dina gerentes hate Sarji teu lila tuluy ngaleos deui ngajugjug ka imahna. Anu meuli hayam jajangkar ti jeunatna Aki Adnawi, barang nepi ka hiji imah nu kabeneran di buruanana aya saurang awewe keur nyaitan popoean. Reg Sarji ngarandeg tuluy nyebutkeun punten. Dilek pamajikan Mang Sapnan ngalieu karita teh. Mangga bade ka saha ujang? Temal pamajikan Mang Sapnan katelah bi emot. Tuluy neuteub bi emot gitu. Neuteub beungeut Sarji nu anyar pinanggi. Sedeng Sarji mah tengeteun keneh kana rupa pamajikan Mang Sapnan nu katelah bi emot. Bade ka dieu bi rupi Mang Sapnan aya linggi bi. Aya ujang rupi ujang teh nu ti mana teh anya? Bi emot talete bari teu leupas tina panuteupna. Rupina ibi mah hilap deui ka abdi. Mawi ari tos kolot masuk hilapan ujang. Saha teh ujang teh sareng anu ti mana? Temal bimot tetep can apaleun. Kapan abi teh Sarji teh abi? Sarji
Bimot ngahuleng. Sarji nu ti mana teh nya? Pokna nanyakeun padumukan. Sarji putuna Ki Adnawi kapungkura bisok sering ngamengan ka dieu. Ki Adnawi nu dibabakan teh kitu? Ngaras dibabakan Bi. Masa Allah Gusti, nu hagungkutan teh jang Sarji cuna Ki Adnawi teh ya. Aduh, hampura ujang lain dibingah heureuyan sabenerna ibi teh poho deui. Da eta ayeuna mah geus jaluk-juk kieu jeung ngukut kumis sagala. Di mana ini ujang? Ya ka jero atuh. Panjana ibi mah nu ti balai desa. Cek Bimot kakara apaleun. Terus unggah dituturkeun ku Sarji bar Bimot ngamparkeun samak dina babalean. Mawi abdi teh ngadon katalang sarawe Bi aya kumaha daramang sadayana Bi? Alhamdulillah awak mah ujang jarag-jag keke urang bejan mang nanya. Cek Bimot ngoloyong ka jero rek ngabejaan sapnan salakina nu keur ninyuh uut keur para beentong. Ari akang keur naon atuh ngujak pe di dapur? Keur naon si keur ninyuh uut da itu endong meuni tinggal apa koe ka dapur geus aya nyadu. Cek Mang Sapnan bari ngareret tuluy marabkeun uut ka entong kaya kana tilu jodona. Panjana teh keur merahan bedog dumeh eta we aya kai sagalempeng. Itu tepuan heula aya semah ka akang cenah. Semah di mana cenah? Sapnan ngareret. Teuing di mana mah da nyaritana mah aya perlu ka akang. Tepungan we heula bisa aya keperluan penting. Ari nyaritana mah rek nagih hutang cenah ka akang. Cek Bimot ngaheureuyan. Teu ngabejakeun aya Sarji incuna Ki Adnawi. Kumaha? Bang denge semah rek nagihnya? Nya nyaritana mah kitu cenah akang teh boga hutang. Tema Bimot bari ngabalieur siga nu hayang seuri. Boga hutang naon bari na oge da akang mah teu boga hutang ka sasage. Ngan basa teu lah fungsi boga hutang ke muka desa teu geus dibayar pan kabeh lain. Teuing da nyaritana mah rek nagih ka akang nu matak tepungan heula ka ditu ngarapungku lah. Kuring mah da teu beres atuh. Cek Bimot bari ngoloyong ka jero di nyokot gelas tina bupe. Noh. Aya wae manusia teh jelema tegap da hutang teu naon ngadon rek nagih hutang. Teu bubu bodenya jelema ti mana cenah. Cek Mang Sapnan siga nu ambak leos ka jero nyampak pamajikanana keur nyician cai enteh. Di mana cenah jelmana Mot? Tu ditepas ngan omat ulah jeung ambak tanyakeun saraleuleuy. Cek Bimot kawas nu heueuh padahal mah hatena mayang seuri ngabobodo kanu jadi salaki. Ngalah. Leuleui naon bari na oge. Ngambak we jelema teh gablek hutang teh naon-naon majarkeun gablek hutang. Cek Mang Sapnan rakatak baeud bari di baju. Sanggeus rapih lo nempoh heula tina lawang. Areng harita Sarji ngareret sarta miheulaananya bari suraseuri. Mang Damang, pangestu ujang nu nyebutkeun Mang gaduh samentana kitu? Cek Mang Sapnan bari mureleng kana beungeut Sarji. Sarji rada ngahuleng, keke. Sanu nyebatkeun Mang kagungan sametan? Cek Sarji ngarasa kaget. Itu sang mimina majarkeun anu lagi ka Mang. Nagaduh sametan soal naon atuh? Amang teh cing. Sametan naon Mang kaujang teh Jawa. Tema Mang Sapnan gek diuk pahareup-hareup. Serenge Sarji seuri cek pikirna pasti Bimot ngaheureuyan ka salakina. Tong make jeung suraseuri jang. Bok caritakeun lamun nya Mang boga hutang duit kaujang. Atawa kanu sejena sabaraha? Lamun boga hutang barang geus nganyuk barang naon Mang kaujang. Ulah sok gagabah kitu nyarita teh jang. Sabab ujang teh geus dewasa, Mang geus kolot. Kayak kumaha lamun kadengeun ku tatangga Mang majarkeun Mang nya boga hutang. Sanes Mang kagungan sametan ka abdi nanging abdi kagungan kahutangan ku Mang sareng ku Ibi. Mung abdi teh can tiasa ngawangsulkeun kana kasayan ti Mang. Cek Sarji bari mesem Sapnan rada ngahuleng. Ge ari ujang di mana teh ieu teh? Sapnan ka karatumanya. Rupi Mang kapungkur kantos ngagalih hayam di saurang pameget parantos sepuh pangawasna Rp3.000. Cek Sarji nanya deui leng Mang Sapnan menang sawatara jongjongan mengahuleng taksiran keur mikiran. Oh nya inget ayeuna mah baheula Mang teh kungsi meuli hayam jajangkan hargana 2.500 lain 3.000. Ti Aki Adnawi. Cek Mang Sapnan kakara inget tah leres ti Aki Adnawi. Leres ti Aki Adnawi. Ari kitu kumaha? Pami percanten mah kapan abdi teh putuna Aki Adnawi. Yang Sarji teh kitu teh. Leres abdi Sarji putuna Aki Adnawi. Astagfirullahaladzim. Mana? Cek Mang Sapnan tuluy ngagero pamajikanana. Ieu. Tema Bimot bari nyician cai enteh kana gelas. Cing ka dieu lah sagedeung. Cek Mang Sapnan anu teu sakumaha lila Bimot norojol.
bari mawa cai sagelas sok dituna hareupeun Sarji. Aku ngadorakakeun pisannya. Batur keur nyokot cai teh hayo di geroan. Iya di kitu buku si mana nu ngadorakakeun teh kumaha kitu teh buku ting. Tuh kalah balik-balikeun ngadorakakeun kumaha bari oge. Oh, tadi nyebutkeun aya nu manggil nagih ka Abah. Ini mah Jang Sarji cuna Ki Adnawi nu baheula ngajual hayam jajang kardea ka Abah. Cek Mang Sapnan cileukeuteuk bi muat seuri. Atuh da abdi masuk resep ngaheureuyan abahna teh. Resep ari geus baketutna. Cek bi muat gek diuk digireun Mang Sapnan salakina. Aduh. Gae kumaha Bang Majang? Kalinglap Jang. Lamun tepung di jalan Pasampangan teh mah kalawan ku Ujang teu ditanya leuwih ti heula. Sigana masing padu irung ge moal ditanya ku Mang teh. Sabab ieu awak jadi sesegkieu jeung kumisan deui. Asa dina pangimpian lain heureureuh ya Nyang. Ka mana wae atuh meuli plengles kitu. Tahun-tahun teu katingali-tingali. Kitu deui Ki Adnawi ngalelep. Nah, terus batu di kota jeung Paman Ujang. Kelanan Ki Adnawi di mana ieu? Mai punak yang parantos ngantunkeun mah. Kumaha? Pangeureungeun teh parantos maot. Cek Mang Sapnan halisna ngariwet semu kaget. Teras Mang parantos ngantunkeun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iraha Jang Sarji? Mang Sapnan ngaranyug kalawan ngucapkeun innalillahi meh bareng jeung pamajikanana. Geuring naon Ki Adnawi teh Jang Sarji? Bimot milunanya atuh barabat ku Sarji diterangkeun. Asal usulna tas patepung jeung pamajikan pamana nepi ka Ki Adnawi katabrak ku sedan. Puguh Mang Sapnan jeung pamajikanana ngaranyug ngadenge caritaan ti Sarji kitu. Hampura we Aki kuring teh sok rumasa kumaha ni hareuy ka Aki. Si horeng narapkeun hayam ka dieu teh panungtungan ari katama-tama harita. Ki Adnawi make minta dihampura sagala majarkeun bisi moal pangide jeung Aki. Nyaeta we rek ponok umur ari ayeuna Jang Sarji di mana atuh matuh teh? Dikawit pun Aki pupus katabrak ku sedan teh. Nyabdi teh teras we dirawatan kudu nabrak teh Aki. Ya punten kudu nabrak Aki teh. Upami kitu mah abdi teh didamel anak angkat ku anjeunna dugi ka ayeuna. Mung nya kitu Mang bukan nasib abdi kasebat jalmi nu teu gaya kagaduh. Bari tos nyatang pinang. Cukleuk leuweung cukleuk lamping jauh ka sintung kalapa. Nuju betah-betah teh hayo aya deui nu matak pika nyerieun kana hate utamina mah menak cariosan ti ibu angkat abdi. Kalaresan abdi teh kapungkur keneh gaduh cita-cita yang biasa diajar ngaos. Lajeng abdi sasanggem kanu ngarawatan maksad abdi teh bade kalemur hoyong diajar ngaos. Peperihun abdi kapungkur teu ngalaman pisan sakola atuh tiasa-tiasa ngaos ulah dugi ka abdi bolos strong teuing. Tumali kitu numawi abdi dongkap ka dieu teh maksad hoyong diajar ngaos bari ngalayad rorompok ditinggal pun Aki. Nami neme abdi ningali rorompok parantos teu aya tilas-tilasna acan. Atuh abdi teh mending ngajenghok ningali rorompok parantos teu aya. Mung ningal jukut we sareng Ali Musa mending ngajembrung. Tos ningal tilas rorompok malajeng abdi ka dieu. Nyata jalaran kue mutan abdi teh daya dijug-jugeun nu congah mung ka Mang sareng ka Ibi. Cek Sarji rada panjang lebar cumarita harita teh para mitra kahareupeun Mang Sapnan jeung pamajikanana. Ngaso heula para mitra ngaso. Harita para mitra Mang Sapnan tuluy nyarita. Kieu Jang Sarji leuwih ti heula mangan nuhunkeun we kalawan ngarasa bunga. Wayana Jang Sarji bisa tepung di jeung Mang. Dari ku timur mah pasti Jang Sarji teh jeung jenatna Ki Adnawi moal ka dari deui. Dumeh eta we lain 1 tahun 2 tahun coba tepung teh atuh. Kaduana Mang minta dihampura ku Jang Sarji perkara imah nu jenatna Ki Adnawi teh rugrug basa bulan teu tukang kahalangan ku 3 bulan. Sabab harita aya hujan angin sama latang ka kalapa nu mangge kuat karungkan ningang ka sawah ngan hadena we anyar dipibuatan. Lamun seger gede pare marugi gede. Nya bahan-bahan nu baleger keneh mah kumang teh dipake ngomean kanang muning jeung ngaganti daruhung di dapur. Nu geus koropokna mah dipake suluh ngan kentengna teu kapuluk sasigi-sigi acan. Kabeh hancur da puguh-rugrug ku angin puyuh. Tak kitu perkara imah teh Jang. Cenah eta bahan-bahan nu dipake ngomean kanang muning jeung ngomean dapur insyaallah kumang digantian samupakatna.
samalah kamari geus bawa dami jeung ibinanya tamang terek maluru akiadna wi ka Bandung. Maksudna mah kahiji rek ngabejakeun perkara rugrugna imah ku angin. Kadua rek ngaduitan bahan nu dipake ku mang. Cenah eta ujang hayang nyieun deui sasaungan, insyaallah ku mang digantian ku pibahaneun. Sabab mang boga tangka juar 3 tanggal. Atuh keur kaso-kasoeun malah pasti aya eta teh. Malah ibina ge boga tanggal awi dijirang keur pibilikeun mah jeung tanggal awi gede ongko. Ngan kari kendengna wungkul. Perkara nu digarawe kitu we tong make jeung jadi pikiran. Urang ngahira se barudak nu aya di dieu sacara gotong royong. Basna kitu urang ngumahakeun ka Mang Kurdi atawa Mang Omo. Eta kira-kira maksud Jang Sarji hayang ngaganti, hayang digantiin ku duit atau hayang bahan menawa bahanna keur bibimaheun. Cek Mang Sapnan terus nanya kana pamadegan Sarji. Sawios Mang ulah janten hemutan. Ulah janten perhetangan naon-naon perkawis rorompok tos ancur madalah di kumaha. Bujeng-bujeng rorompok sanaos jiwa gesahan uninga. Buktos napan pun aki kasebat teu udur teu naon. Haritos dugi kana papastena mah teu tiasa dihalangan deui. Udah kitu jang perkara menta beda deui jeung perkara barang pake beda deui. Sabab mang jeung ibina di dieu teh teu aya maksud ngarugikeun diri batur, insyaallah ku mang digantian salobana bahan nu kapake ku mang. Atur nuhun kana kasayan mang sareng ibi ku abdi katampi lahir batin. Mun abdi teh teu aya maksad bade utang etang tina perkawis bahan tilas rorompok diangge ku mang teh. Estu ridho lillahi ta'ala mang dalanan abdi teh. Sanes bade nyuhunkeun panggentos tilas bahan-bahan rompok. Mun maksad teh hoyong diajar ngaos di pasantren. Bios ulah janten eta nganaon-naon mang. Cek Sarji estu ridho bener-bener. Jadi bener-bener Jang Sarji ridho eta bahan urut imah ti aki adnawi dipake ku mang keur kanang muning. Cek Mang Sapnan nanya deui siga nu kurang puas. Saresna abdi ridho lahir batin mang. Nya nuhun atuh ujang ridho mah ku mang ditarima lahir batin. Kalawan mang jeung imina males kudua. Muga-muga Jang Sarji masing nampa ganjaran ti Allah. Saja badan tinggi itu muga-muga naon rupa nu rek dipimaksad ku Jang Sarji masing tina kanan. Cek Mang Sapnan nganuhunkeun kana karidoan ti Sarji. Kieu bae nama tu abahna, tapi kitu ge sugan sapagodos jeung pikiran abahna kumaha tuh lamun Jang Sarji di dieu we teu riung mungpulung jeung urang. Ari manehna aya maksud hayang diajar ngaji mah di pasantren. Kahiji hitung-hitung urang males kana kahadean ti manehna. Kadua ngarah deukeut ari ti dieu ka pasantren mah cing kumaha pamadegan abahna. Cek Bimot nyambung carita kalawan aya maksud nyamat Sarji. Hari keur abah mah lain satuju deui ka cidatohna lamun Jang Sarji daek pagugulung jeung mang di dieu. Onggoan abah jelas inget kana jasa-jasa Aki Adnawi kapan kanyaoan kumana ge waktu Aki Adnawi jumeneng keneh. Nu sakitu loba tutulungna ka sarerea, tutulung kanu butuh tatalang kanu susah teh geus janten pada melanana. Temal Mang Sapnan nyaluiwan kana maksud anu jadi pamajikanana. Rek nyamat Sarji. Tah kitu geuning malaran timang teh ujang. Ayeuna mah kumaha pamadegan Jang Sarji daek lamun di dieu riung-riung mungpulung. Cek Bimot nanya ka Sarji. Ibi ari kanggo abdi mah di mana bae ge. Utamina mah supados aya kanggo ngaringkuk sareng tiasa ngalaksanakeun cita-cita abdi. Mun hoyong diajar ngaos teh margi cita-cita abdi teh sanes ayeuna bae. Malih nuju ti alit keneh mung kumaha atuh abdi teh sasanggem ka mama di pasantren. Bilih abdi teu tiasa sasanggem nama. Cek Sarji bari ngareret ka Mang Sapnan. Keun bae bisi Jang Sarji teu bisa cumarita mah. Ka mama ajengan kumang dibarengan ka pasantren ongko ibina pernah kapiwa ka mama ajengan teh. Atur nuhun atuh mang eta kinten-kintenna iraha bade ngadeuheus ka mama ajengan teh. Cek Sarji geus ngarasa bunga ku kitu oge. Angge we urang nyore-nyore kira-kira badasar ngarahiyu. Ongkohan bayak ieu malah mama ajengan teh sabaya keneh disaung. Atarapi diserang sajabat ti kitu Jang Sarji cagila reureuna. Aring ge mah kapajongjon atuh mamana geus aya di bumina anu utang tumang laluasa ngobrol jeung mama ajengan. Abahna geus we ngobrol mangke deui ayeuna mah Jang Sarji we batu bawa ka jero sina dalahar heula. Bareng jeung abahna da itu sangu geus dijahit ongko. Cek Bimot nitah ngajakan dahar ka Sarji. Nyapa teh can dahar. Ayo tuh Jang Sarji wayahna lah. Eueuh laukna ge lah. Keun bae urang mah jeung daog asin we geuning ieu anu asinna wungkul. Dia eta we nya degarem. Cek Mang Sapnan bari ngoleset turun tina babalean. Kumaha tuh mang abdi mah ngarepotkeun pisan nya. Ngariweukeun naon ari Jang Sarji pabeurieun dengan anu alus di dieu mah teu boga.
mana sinakeun di kota ngapoe dahar jeung daging hayam opor. Di kampung mah paling antek jeung sambal goang. Ajeun di bina sok ngopor lain opor daging tapi ngopor lompong. Nyai dah ayo tujang buru-buru. Bari sakalian tah jingingan bawa ka jerongko. Cek Mang Sapnan bari nyekelan kana pigulan leungeun Sarji. Atuh teu hararese harita teh para mitra. Sarji ge nuturkeun ka jero terus kebat ka dapur geus kitu mah berak dalahar bareng tiluan. Kituna teh keur Sarji merisigan uponyona keur sabab ti sacingna ini ti imah pagana can kararaban sangu sakeprul-keprul acan sedang harita rek wanci lohor kakara manggi sangu atuh sahenteuna we Sarji ponyo kacida dina barang dahar. Para mitra anu mulia kocapkeun sorena bada asar nu kira-kira pukul 4:30. Mang Sapnan jeung Sarji geus arinit nu maksudna rek nempukan Mama Haji Mulia, Mama ajengan anu katelah Mama Haji Mulia. Waktu Mang Sapnan jeung Sarji keur laleumpang bari ngawarangkong. Palebah tanyakan kebon awi nu rurasna ka pasantren Gok Pasamprok jeung saurang wanoja. Tegepna keur pakulitan hideung santen pangawakan jangkung sampulur, make kabaya di samping meni rapi. Sirah make cinung si horeng eta wanoja putrana Mama ajengan Mulia demi katelahna Nyimas Malati. Keresa kampung eta mah para mitra beunang disebut kenyong colang pang tegepna jeung amis budi. Lamun imut ebreh pipina karempot huntu bodas lir gula gumantung atawa samodel siki bonteng pendek nama eueuh cawadenana. Dina basa-basana adab jeung sopan. Kan hanya ka Nyimas Malati nya ge kasebut geus dewasa can boga jodoh. Kitu sotenan lain teu aya lalaki nu miharep, malah mah miharep teh lain hiji dua. Aya kana 10 urangna saurang ge eueuh nu bisa kajodokeun. Sabab Nyimas Malati keukeuh bae can kabiruyungan hayang boga salaki. Cenah resep keneh ulin jeung sieun aya lalaki nu teu bela, teu nyaah salawalasna. Padahal Nyimas Malati geus aya cimciman hate jeung urang kota. Ngan teu wani terang-terangan kanu jadi ibu ramana. Harita waktu Mang Sapnan paamprok jeung Nyimas Malati mingeulaan tumanya meni sopanaker di barung ku panon ngareret ka Sarji luk Sarji tungkul siga nu era paamprok jeung mojang nu geulis. Geuning emang bade angkat ka mana Mang? Pokna disusul ku imut ngageuleunyu. Bade ka pasantren Nyimas bade ngadeus ka tuang rama. Aya linggih kitu tuang rama? Tembal Mang Sapnan. Aya Mang atuh bade ka pun bapa mah. Deus sareng ibina. Teu Nyimas ibina mah biasa we uyak-uyak di rorompok. Mung ieu bade ngajajapkeun bunulur paya silaturahmi ka mama. Rupi Nyimas muli ti mana ieu teh? Ceuk Mang Sapnan rada kapapanjangan ngobrol heula di setengahing jalan jeung Nyimas Malati. Oh, mangga atuh, ceuk Nyimas Malati bari ngareret deui ka Sarji. Sedeng nu direretna tongoy bae melengu. Mangga Nyimas, dupi Nyimas teh bade angkat ka mana ieu teh? Bade ka Lebak Mang ngindungkeun ieu bako ti mama kanggo ka Mang Rosid. Mangga tuh bade ka mama mah da aya. Mangga atuh Neneng. Mangga Mang. Tema Nyimas Malati bari harita teh merean jalan ka Mang Sapnan. Jeung Sarji rek ngaliwat sabab jalan satapak. Leos harita Mang Sapnan ngaleos dituturkeun ku Sarji. Itu deui Nyimas Malati ngaleos ngancan jauh ti dinya reg Nyimas Malati ngarandeg tuluy ngalieu. Pareng Sarji ge harita keur leumpang teh siga nu panasaran make ngalieu katingali Nyimas Malati keur ngajanteng kalieu Sarji ngabalieur kitu sotenan lain ambok tapi era dipencrong ku nu geulis. Saha jajaka jeung Mang Sapnan teh asa kakarapangihan rupana kasep pangawakan jangkung jeung saraseg kitu. Aku naon hati aing biasa paamprok make ngageter sagala. Ngageteran hate manehna kitu kontak ka aing. Aya naon Mang Sapnan mamawa jajaka ka mama? Narek nanyaan aing kitu. Pira aku make nanyaan sagala da can nyaho-nyaho acan kana ngaranna oge. Heula mun dibandingkeun jeung urang kota nu mikah hayang ka aing masa jauh. Ieu mah keur kasep dibubuh katingalina meni lungguh siga-siga keuretan santri. Hari itu mah urang kota ngan boga titel we teueuh Raden jeung anak nu beunghar. Kumaha mun ceuk jajakanu jeung Mang Sapnan aya harepan ka diri aing. Geus pasti aing bingung pikeun milihna. Kanu ieu katarik ati kanu itu urang kota. Bogoh jeung itu mah geus lila kenal jeung aing. Ngan can bisa patepung jeung mama sabab ku aing dicarek ulah wakan nepungan. Mabehna dewe lah perkara jodoh jeung pati manging Allah nu nangtoskeun. Kitu ceuk gerentes hate Nyimas Malati.
make aya jorojoi katarik ati ku Sarji dumeh rupa Sarji tegep geus kitu mah para mitra leos nyimas malati kebat ini kitu deh Sarji jeung Mang Sapnan geus jarauh samalah mah geus deukeut ka pasantren sanggeus nepi ka bumina Mama Ajengan Mulia reg Mang Sapna jeung Sarji ngaraneg harita teh ngaso heula para mitra ngaso. Para mitra sadaya sanggeus tepi ka bumina Mama Ajengan Mulia reg Mang Sapnan jeung Sarji ngaraneg tuluy uluk salam. Assalamualaikum. Pokna meuni lambat kalersan Mama Ajengan Mulia nuju calik di patengahan. Atuh anjeunna enggal ngawaler bari ngorejat ngadeg. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keretrek Mama Ajengan Mulia ngalaan kunci berai pantona dibuka. Ai geuning Jang Sapnan. Bage ajang lawas tilawas kakara temong deui yap ka jero Jang. Mama Ajengan Mulia meuni dareh deh naker bus Mang Sapnan jeung Sarji arasup wilujeng sadayana Mama ceuk Mang Sapnan bari nyolongkrong sasalaman kitu deh Sarji sasalaman malah Sarji make jeung nyium kana sagala panangan Mama Ajengan Mulia. Alhamdulillah dina waktu ieu Mang Sapnan kumari da ditu calalager pangestu Mama tema Mang Sapnan gek diuk dina kursi ngareneng jeung Sarji nu gawenang melenguk kawas buuk meunang mabuk syukur ari calager mah atuh kana mana bae menika kara temong Jang saur Mama Ajengan Mulia bari nyimpen sasepeun dina meja. Aya we Mama mung nya kitu we lah janten jalmi seueur kabutuh malah sok saralak siririk we milarian aseupan. Nah aya saralak sirilik ka dieu nyirilik ka dieu teu nyirilik na teu ngaku kolot ka Mama teh kitu sanes teu ngangkeun sepuh Mama mung nya kitu we bade ka dieu teh ngaraos eta sunara risin Mama teh Mang Sapnan alangah elengeh ka piasem. Maki aya aturan era sagala eta batur kawas teu boga irung wae. Ari ayeuna teu eranya geus aya irungan deui. Saur Mama Ajengan Mulia gumujeng meni ngahaha ae. Aye saha Jang Sapnan? Mama Ajengan Mulia nemen naros ka Sarji nu mambalin unjuk. Ieu teh putuna Ki Adnawi Mama kakasihna teh Jang Sarji. Teh Sapnan bari nyekelan kana tuur Sarji nu keur tungkul. Kumaha? Incuna Ki Adnawi mana tuh ieu teh? Aki Adnawi nu bumina lebakeun abdi caket serang Mama gireunna magigireun makam Mama. Oh nya. Kujan teh Aki Adnawi di dinya. Ari ayeuna ka mana wae tara pangi-pangi jeung Mama geuning Aki Adnawi teh. Numawi parantos ngantunkeun Mama. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ira Jang Sapnan. Daek torek teuing ka kerang adengnya ayeuna Mama. Mama Ajengan Mulia rupina anu ngaranyum. Parantos lami Mama. Mali abdi ge terang-terang teu mewe ti Jang Sarji putuna. Lain-lain. Ari maotna di mana Ujang? Mama Ajengan Mulia tumaros ka Sarji bari ngaliri. Ngantungkeun nama di Bandung Mama. Tema Sarji nyarita meuni ngagalindeng. Bari teu boleh melenguk semulunggu. Baru di Bandung. Nangali ka Bandung Aki Adnawi teh. Sanes ngalih Mama mung kawitna mah bade nepangan pumpaman nanging sareng pumpaman mah teu kantos tepang. Ke. Eta kasawat naon atuh Ujang? Saur Mama Ajengan Mulia panjang lebar tumaros. Memawi Mama abdi upami disanggemkeun mah kagungan panyawat mah teu kagungan panyawat naon-naon. Mung rupina parantos dugi kana papasten anjeunna we. Anu margi lantaran mah katabrak ku mobil sedan bade meuntas mali abdi ge ngiring kabantingkeun ka sisi. Mung abdi mah alhamdulillah salamet Mama. Tema Sarji ngajelaskeun perkara akina. Masya Allah kutan katabrak ku sedan Aki Adnawi teh. Saur Mama Ajengan Mulia bari mastakana gogodeng. Lamai ku mecrek keur kitu trojo saurang lalaki tengah tu. Mairan cain teh 2 gelas tayalian badegana Mama Ajengan Mulia nu katelah Mang Nawawi.
Sianu adun kenya mama Mang Nawawi pipilun tumanya bari nuna cai dina meja. Eta cenah heuy Aki Adnawi maut katabrak mobil sedan. Baler mama ajengan mulia. Ameng. Kudan katabrak mobil sedan Aki Adnawi teh. Katabrak mobil nuju majeng ujang. Mang Nawawi bari ngarewet ka Sarji. Nyaho si atuh katabrak mobil maju moanya katabrak mobil keur cicing. Dasar si Sondoloyo si lain mah. Nyaho si lain Sondoloyo Nawawi. Jadi si mama lubi mama naon su? Teh Mang Nawawi malik tumanya. Nyaho dewek kitu nyahongan beja cek batur mah cenah basa Sondoloyo teh. Paling-paling di urang mah aya basa ontohot monyong jeung sajabana kitu. Mama ajengan mulyana sapertos nuraos bumujeng meningagak-gak. Mung hanya kal waktosna kabujang seep rupina duwi ka dieu bae heula para mitra.